Gusti Nu Maha Agung sanajan aing hirup baragajuh tunggu di parut sedang dirumpak cik basana. Ari kitu kumaha Kang? Kata jeung membawa kacapi jang naon teh. Aing geus nyeka kacapi aing sok gagas ras ka itu ras ka dieu. Ras ka itu ada kumaha cenah Mang jang itu teh? Duh ampun. Ingat meureun. Hah? Ingat dek teh duh. Ingat ke naon? Ingat kepada memori-memori yang telah lampau. Nostalgia. Yang telah kelewat. Duh, ampun teuing euy komo dina zaman goromolan baheula. Aing di bawah nyumput ka tengah sawah. Perubahan ku Jarami euy. Bener di Turuban ku Jarami. Ketir Kang Ketir derede di Surabudi. Nya. Bari jeung dewek ngahep-hep. Akang nemak geuning. Hah? Akang ge nemak pelecus. Nemak bujur aing teh. Aduh, ngan teh makan aing mah da keunana lain kana kulit. Naon? Kena irung. Baik kan bau tamaga. Duh, ampun ceuing Ramon. Kang? Heeh, dipikir dibulak-balik mah urang teh bulan puasa anu teh lin. Nya kitu kumaha Kang? Sajabana urang tinggal laksanakeun ibadah puasa teh. Tah hadeng. Heuh, da puguh urang mah bulan puasa mah pan eueuh nabeuh. Nya kesubungnya Kang. Namun bapak tani mah ninggang dipeceklik Tah gitu. eta lah nya kitu Mang jang isa minta. Tak ku hari ieu sok sanajan bari jeung urang hirup peceklik ayeuna perlu urang teh ngalestarikeun budaya urang. Tah eta penting. Naon sababna? Sabab martabat hiji bangsa Ya. bisa diukur tina budayana. Oh aduh. Mun budayana awut-awutan bangsana ge moal teruksak. Nya bener. Ta ayeuna ampir laleungitan seni-seni urang baheula, seni-seni tradisi. Tertimbun cek bahasa Indonesia. Tertimbun cek basa andone maneh mah. Indonesia. Oh. Ta ayeuna urang lestarikeun sok sanajan bari urang heureuyan. Ulah juga kulir oge nya Kep. Sok sanajan bari jeung kulir oge urang teh sasat urang berjuang ningkatkeun seni urang, seni budaya urang, Panyeurkeun kah? tanyeurkeun ku urang sararea malah manar jadi manfaat boh keur dunyana, Nya. boh keur akhiratna, boh keur lahirna, boh keur bati. Boh. Heeh. Batin. Oh batin gitu nya. Batin madagang atuh. Heeh, cak kitu mah cak penting lah anu penting mah. Nya eta urang teh asa ulah maling, maok, nyopet, jeung sajabana-jabana teh eta. Mun nyokot teh beja meunang nya Kang. Heeh, masih lain Eta nya Kang ulah. Tayina urang eta wad dewek mawa kacapi. Ini Akang bisa ngacapina Kang? Hah? Bisa ngacapina? Wah, jangan hina ka aing. Sanajan aing kuku petot jeung ngacapi mah dengekeun ku si lain. Cing, Wah, dewek we. Yang Ari sana mah. Hah? Saya pecahkan yang nyawa yang Tapi ngacapi oge urang mantun. Tapi lain mantunnyaan ieu mah urang papantun. Papantunan. Duh, sok baturan urang euy. Ayo, Kang. Hah? Eta leungeun teh kengkong pan. Urut tabrakan euy. Duh, ampun aing. Hah? Pecahkan. Ngarajah heula aing Banten kudu ngarajah lin. Raja Paminah cenah. Cek kolot baheula teh mageningan bismillah mirakam mirakim. Sok sanajan bari jeung basana teu bener teh baheula mah mati. Mati. Heuh, naon sababna? Sabab baheula mah cenah kolotna teh geus mororokot. Naon? Marifat. Teh eta marifat. Merempot nanti dinya atuh. Nah, Saheulaanan. Kitu meureunnya. nya. Jisim kuring neda pramisi. Kalayan amit-amit paralun malum anu kasuhun hampura anu diteda. Nya bener Kang. Pumawantun jisim kuring hahaluangan papantunan. Punten ka ahli pantunnyaan. Nya unjuk-unjuk nya Kang. Unjuk-unjuk kasadayana ieu mah papantunan sanes mantunnyaan tetep ieu mah papandayan papantunan. Salah hewon. Papanahan. Tetep ieu mah papan tulis papantunan. Nah ewon ari dewek salah wae. Giwir teh kabina-bina teu.
ayeuna amitna teh kasadayana ahli seniman nya anu di kulon anu di kidul anu di kaler jisim kuring neda pramisi kasadaya ahli seni nya ahli teknik oke komo ahli teknik kaopleter wah kasadayana sami hapunten ieu mah bade ngiring hahaluangan manawi jadi panglipur kalbu pangbebrahmana aduh beres atuh kanu teu damang etang-etang nyangakeun sabda panglayat ku jalan kieu pan aya babatur mah ngeunahnya sadar rongkeng babakti Kang asana melentu tayeuna unyukan teh rasakan nyaeta kakak sepuhan ahli seniman aya di Bandung Jalan Muhammad Toha saha Kang nyaeta Bapak Nano Es Krim Nano Es eta bisa apa huwi ulah kitu Kang hapunten jisim kuring ieu kahaleuangan sok sanajan bari jeung sainget-inget kitu kayanana ulah dianggap nu teh hideng mereka teh ulah dianggap nu hideng ieu mah anggap nu teu hideng beres Kang hitung-hitung radio butut beres nya beres terus Kang anu beres nyaeta nya dina waktos ayeuna nyaritakeun hiji nagara anu teu puguh ngaranna nah atuh teu alamat agar teu mah aya hiji raja anu ngarajaanna teh nyaeta Raja Sakti Mandraguna Punjulia Papa waspada permana tinggal weruh sadurung winara raja teh Mang Jai teh nyaur patih caritana Pati Kadil Pati cek sata teh segata cek raja raja singa ting raja singa ting raja naon lulun nuwun ninggi Gusti jisim abdi unyuk sumanga aya parantos di payunun selida dampa Gusti Pati teh Mang Jai ngaturkeun semua pangawakeus ka unyuk panjenengan puputun kemang kadaton semaheun abdi-abdi di saeuseun negeri Gusti iya diterima waduh mantep alamatna ieu sajengna atuh purwa dampa selida pancingan kersani malan jisim abdi aya pikersana Pati HF teh seuri taraja teh seuri barakata Bapak kabungah raja teh amis budi taraja nya bener Nyengir sama poe. kieu Pati duh pangna dijalukan ku kaula dina waktu ayeuna Pati timelan Gusti nyaeta kaula teh aya hal-hal nu bakal ditepikeun ku diri kula ka maneh mang sayogi tara kasareng ngemutan kaula nu beres Pati ge kaula teh hayang nguji rahayat urang duh nyaeta cenah di negara urang teh numutkeun beja kaula oge menang santing bawaning angin kolepat bawaning gilan aya hiji dukun anu eta dukun teh kawentar ka mana-mana kaceluk ka kana nyewu kaloka ka jana pria ka jamparing angin-angin ceuk beja dukun mana teh dukun di pelih mana teh Gusti ari aya nama cenah eta teh di belah kidul tah wayahna patih maneh kudu ini tina waktu ayeuna ngan saasana ini maneh ayeuna ini ka patamanan wayahna di patamanan kudu digali ku maneh jieun balong digawe Patinya eta patih teh nyaeta digawekeun di titah ngagali balong nyaeta da puguh patihna tadina ti Majalengka jadi tukang gali Patih tukang gali asalna mah batur Mang Ayut harita keneh eta patih nyaeta nyalukan para petugas tengah peuting balan-balanna ieu eta patamanan digali nyaeta dijieun balong dicayan sabaraha poe geusna teuing sabaraha poe geusna ngan digawe nama henteu ti beurang tetep ti peuting sabab Yerusiah nyieun balong di patamanan teh nyaeta sangeusna jadi balong tuluy dicayan tuluy dieusian soang 3
teuing naon maksudna eta maharaja make melak soang dina balong salakah raja ya sanggeusna kitu eta balong teh terus dirimunan deui ku patamanan anu hararade anu endah atuh nepi ka balong teh teu kaciri tapak-tapakna acan urut ngali balong tadi bener rapi caritana ieu patih dek laporan ka raja mata netelakeun nyaeta raja teh nya patih terek ngabejakeun eta balong angus ka payunan Sang Nalendra dek laporan nang dek laporan nun Gusti nguningakeun itu balong teh parantos nyaeta di ruangan ku patamanan deui kalayan parantos di abusan soang kalau geus reng saya gawena syukur patih ngan ulawakan nagih ayeuna patih ladang digawe ngagali maneh sawius Gusti anu penting masyarakat kangge wangsul beres mudah-mudahan dibere ku kaula moal pedit kalau moal tak kitu Gusti atuh bari kumaha ayeuna ta ayeuna wayahna maneh kudu ini ka hiji kampung eta dukun calukan bawa ka dieu geus tugas dewa ieu patih teh ini kali Mang Ewon kulan kaula salaku patih geus menang pancen deui bae pancen naon Den ayeuna neang dukun uluh wayahna bisi maneh dek miape menyan sabab maneh dacan cager keneh wae penyakit maneh geus pada ngawiatan we Den bisi rek mihape teu naon ngawiatan we kanggo di Parawanten 2 kilo dampal Gusti unyuk sumangga abdi bade nyaosan pancen ti Sang Nalendra nepangan madukun teh berapa ti caritana eta patih konur ti pangkonan Sang Nalendra mamanapan nyaeta lumampah maksad nepungan eta kidukun ini ti karaton nagara teka catur di jalan eta kipatih nyatana harita keneh geus nepi nyaeta ka lemurna Bapak dukun bakal sangu patih teh masalah ieu mah lain dukun ewon ti sekejeuni tapi ieu mah dukun deui ngan ieu mah ngaranna genti tibalik ngaranna teh dukun jeuni ti seke ewon dibalikeun mah nya atuh ieu dukun teh nyatana kadatangan patih teh ruas antaya papadana ngeleper leungeun ngeleper keur mah ngeleper ti tadina moal teu bari ngising dukun teh masalahnya panon ngaburileng keur mah geus ngaburileng ti tadina seuli jadi manyangan keur mah ponok ti baheulana salah ketang kumaha buukna tadi buuk jocong irung ngadadak jadi pegek beteungna jujur alitan bakat tingku rewas kadatangan pati gancangna carita kumaha tah gancang dewa nun Gusti nepi nya teh disim abdi bade tumaros dupi salira teh saha anu ti mana teh kaula nuhun patih seuri teh seuri ulah lalawara eta patihnya ngadenge dukun ngomong kitu bari ngadeg seuri cenah kitu ceuk patih ahnana ulah reueus Bapak dukun kaula dumungkap ka dieu nepangan salira Bapak dukun kaula teu beudang pancen ti Sang Nalendra yen Bapak dukun kudu kabawa ayeuna kudu ngahadap ka raja waduh atuh ieu kidukun lir datang gelap tengah poe ereng-ereng reuas anu taya papadana masalah atuh ceuli cing jalelengeng suku raceleng bujur henteu mun nya suku hilap mangewon wayakeun keun biasa relap reuas eta mama dukun komo bari jeung nik dihadapkeun ka raja da puguh eta raja teh raja berwibawa nya berkomara nya berhiber pungpung kaitu salah sama ieu mah raja anu bina kastur bijaksana aduh beres nun Gusti Patih
cing saurkeun atuh aya naon. Wong eta maharaja kersani malan di Simabi. Allah. Geus mere ketek deui we teh Patih. Seuri. Amis budi lah Pak. Nah, Teuing amis budi. teruskeun Kang. Ulah reueus. Mama dukun. Duh. Maneh sabenerna Mama dukun bakal menang anugerah ti Sang Nalendra. Menang penghargaan dengan Bakal menang penghargaan sabab maneh teh geus pisan nulungan ka jelema-jelema anu kakeunaan ku penyakit bejana. sebatkeun penghargaan naon nya eta. Bingah amarwata suta bingahna ka giri-giri ceuk dalang. Halo, dalang mana teteh dalang mana Kang? Hah? Dalang mana teteh? Teuing dalang saha. Halo. Bingah amarwata suta bingahna ka giri-giri ieu kidukun ngadangu kasauran Sang Nalendra wireh bakal dipasihan anugerah. Gumila. Anugerah ti Sang Nalendra. Sumuh mang Gusti ceuk kidukun Atoh dukun teh mah. atoh meureun bakal dipanggil ku raja menang rezeki. Loh. Hayu urang lumaku Mama dukun. Hatuh ieu Mama dukun teh nyaeta pamitan bade lebet ka kamar hias ngagentos anggeanana Bade meneku juga nanya. bade nepangan ka Sang Nalendra. Ieu aki dukun teh ngan ngomongna rada jagjag kedeh sama poho deui. Duh, nah nya liburan-liburan deui. Tak kuhal eta ieu Mama dukun teh nyaeta dangdos nganget calana di calanaan deui, samping di sampingan deui, baju di bajuan deui, iket di iketan deui, sirah di sirahan deui. Aya henteu poho tamah. Eta mah. Erloji na make di erlojian deui. Kitu Mama dukun bakating kurusuh eta dukun ti solewa dina golodog. Labu beulinya manginnya labu. Labuh meunin nyengir jiga domakeun Betul moyan kurang asin. Kurang asin. Atuh ieu ki Patih kekuatan seuri geus bere ketek deui wae. Paserina tah. Itu seuri na ki Patih. Nah, sada body temen Kang. Gancangna carita ieu ki dukun lumaku lumampah ka nagara lumampah ka iring ki Patih Atsaturkeun caritana geus nepi. Allah terehnya mangin dia. Dugi kapayunan Sang Nalendra tuluy ieu raja ngabageakeun bagea kidukun. Berak atuh ieu kidukun teh diuk mun bakating kurewas jeung era atuh da komara raja lain lumayan wibawana. Raja teh atunya. Atuh jo bere ketek deui we Patih teh seuri yang seurikeun eta kidukun. Kumaha seurina? Itu seurina. Aneh tapi nyata. Tak ieu aneh tapi nyatu aya nyata teh. Nyate. Kidukun ulama ke jeung raga bae rakyat ka dieu kakareup sabab anjeun teh rakyat kaula sajajar pada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bau ka dieu kidukun. Nun Emane subuhan dukun teh ieu semaheun abdi salsi nagri jisim abdi pun dukun ngahaturkeun samasungkem kahuyupan panjenengan. Ditarima kidukun. Aya pikir naon atuh pura dampa Gusti kersani malan jisim abdi sangat ajrih jisim abdi teh. Yo ceuk kidukun. Dina hatena mah ngadoa we eta kidukun. Komo masa waktu di jalan masa panjang jalan manehanana doa ka binabiina. Aduh, beres tah. Muareng
atuh ayeuna manehna geus nepi bungah-bungangang amarwata suta dina hatena wireh eta budi pakerti raja teh anu lain lumayan pikaresepeunana. Jadi henteu pikasieun meureun. Teu pakes teu pikasieun. Aduh, bener beres. Kieu ieu teh mah dukun. Pangna diondang ku kaula. Allah. Wayahna sabab anjeun mah hiji dukun anu geus pinuh ku ilmu jembar ku panalar. Jadi pangna kaula nyalkan andika teh kaula teh teu ngeunah sare lamun peuting. Alah, aing marigina kumaha tah? Ari pangna teu ngeunah sare peuting teh ganeng di jero patamanan aya nu disada teuing naon nepi ka euneur ieu karaton nepi ka oyang aya lini liliwukan liliwukan. Masalah tah. Atuh ieu kidukun barang ditanya kitu bunga. Bunga amarwata suta atuh Gusti teu aya halanganana isi abdi dina waktos ayeuna mangga bade ngajian bade ngaruat nyaeta ieu patamanan manawi kudampal Gusti kangge. Cing kudu kumaha ieu teh kidukun ceuk raja. Naon syaratna teh Naon pangna ieu di jero patamanan aya nu disada. Saleresna ieu mah Gusti ceuk kidukun. Allah. Ieu teh sagawayah nyaeta neang ieu teh kedah kumplit sagala rupi pangradinan sasajen ku patleuput nangtang hujan enak nangtang angin nangtang pasea bubur beureum bubur bodas bubur naon deui bubur koneng bubur hejo bubur pamake bubur kacang bubur hideung bubur kacang ada ulah bubur sultan kadea aya bubur usutan oge tonga banyolan sia teh ewon ka aing kapan aing teh keur mantun dina waktu ayeuna isi naon anu kudu diayakeun teh kidukun ceuk raja beres ka bakakak atah bakakak asak bakakak hirup bawaweun aya domba ini meh hideung jempe ewon geus didagor ku aing make doman ini teu make doman ini kencar-kencarkeun sagala rupa pangradinan lawan bodas lawan beureum lawan hideung lawan koneng sabab ieu teh numutkeun kapercayaan jisim abdi mah nyaeta nyutat tina amarah loamah sawiah mutmainnah. Aduh lain ya apik si akang eta pamanegan kidukun benar Kang. Jadi pangna ieu di patamanan aya nu disada teh ieu kedah ngaruang hulu me tah bakakakna kudu dihadiahkeun ka kidukun kitu ceuk kidukun atuh ku raja teh dipercaya bari seuri dina atina ieu raja ingat nya Kang raja teh tapi dasar raja bijaksana dasar raja binekas eta mah dukun teh teu dikukumaha istuning di ajen pamadeganana da puguh rakyatna ku anjeun. Allah kitu Mang Jai. Caritana ieu dukun teh balik rangkad ringkid bungah amarwata suta bakat ningku bungah mawa harta kekayaan engklak-engklakan disebut garelo. Kubudak sakola oge teu didenge. Bakat ningku bungah eta mangul harta kekayaan kaya-kaya ning bakakak tumpeng duit ongkoh teu karasa calanana morosot kitu untung tanung hulu domang kitu eta kidukun bakat ningku bungah tuna lampah kidukun Allah salajengna kumaha tah kacarios ieu di raja deui he patih ayeuna mah wayahna dieu mah nyaeta ngunang dukun tah ayeuna wayahna di ieu nagara teh aya hiji pandita Allah kapanita eta menjadi ayeuna urang kapanita tanyakeun naon anu jadi sabab ini ieu patih teh neang panita tapi ieu patih bari kukulutu sabab buruhna can katarima kukuh etanya can katarima ngalamun di tengah jalan sabaraha aing dek dibayar ku raja pitu dina hatena geus balitung dina hate patih tanya itu kaayaanana
caritana nepi kahareupkeun panita ieu pati ngahormat heula punten maha panita punten halo beres Assalamualaikum ceuk eta pati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh asup eta ke pati satara basna dibejer beaskeun teu dingding kelir genang siloka yen dipanti titah kuraja nampi pancen tisang nalendra wayahna bapa panita kedah lumampah ayeuna keneh kedah kabarantu di panita ya dasar panita mah jalma waspada mangga urang lumampah ini eta panita diiringkeun ku pati panita tanda tanya naon pangna dek nyalukan iraja jetut panita ti Tajong patih nempo panita ti Tajong seuri deui itu seurina eta ke pati nah pati begitu sanajan seurina pika ijideun eta pati tapi naha seseurian wae tapi nyari kitu oge kumaha serina Kang Dokter ngeus kapan kadenge kitu tadi oge geus lain jempe ti on ieu hebat ke tuh caritana geus nepi eta panita ka payeuneun raja kumaha tuh kieu maha panita make kendaraan naon ya purwa dihaturanan linggih teu aya sanes kaula teh gandeng ari peuting teu geunah sare sabab di jero patamanan aya nu disada lajeng wae panita matak mantra rep sidakep sinuku tunggal mateni babahanan catur dia ari catur teh numutkeun katerangan teh opat ewon ari dia kan iya teh angan-angan cenah masir budi cipta rasa Allah lajeng matak mantra gitu serenge we ieu teh panita teh seuri seuri naon panita mah seurina tah atuh ieu patih nempo panita seuri milu seuri manehna oge ngan ditungkuk da puguh di hareupeun raja kalau nya sabab lamun seuri ngabarakata hareupeun raja cenah mah teu sopan atuh naon tah ki panita pangna aya wisada ceuk panita salresna pangna aya wisada di jero patamanan teh sabab ieu di jero patamanan teh aya soang tilu soang ini raja barang ngadangu kasauran panita kitu dina manahna ngarasa bangga yen boga rakyatna panita waspada permana tinggal waspada permana tinggal Wogo da inti keur midur. Suka teh keur magawe. Ampun ingat. Mana suara kota Kang. Nuhun maha panita percaya karena kesaktian panita mangga segera mulih mangga nyangakeun kange ongkosna ceuk panita sim kuring mah lain jalma komersil. Mangga gera mangpaatkeun ieu artos kanu miskin sabab di negara urang teh masih keneh loba budak yatim. Masih keneh loba rana jompo bagikeun eta duit teh karana jompo jeung ka budak yatim. Ya ngalan yang kayunyun ya. Caritana geus ini raja. Ya. Ayeuna ki patih nyatana ditugas deui bae. Ka mana yeuh? Cenah ayeuna di negara urang teh aya hiji ilmu kawalian, aya hiji wali cing hayanya urang uji pangartina. Patir ku patih menjanji. Ini patih wayahna keun kerumasaan mah kumaha engke geus dibuat korekat ceuk raja. Manya aya raja dibuat keun bae da ieu mah dongeng teh. Wadah ada heula. Mantap. Caritana ieu ki patih ini rampung Daud tutas pangandika jisim abdi dina waktu ayeuna bade ngiang di pangkatan ku Kidalang. Caritana ieu raja nungguan ki patih nyeri beung sosongeteun. Watir yang Liuk deui acan datang keneh eta patih. Boa eta patih teh punung. masalah Sabab dititah ka itu ka dieu can dibere gajihna. Ya, bisa jadi.
tapi eta raja percaya karena kepamadegan patih rohea patihnya eta mawa wali teh penuhnya beureukeut teh eta patih seuri deui wae sabab dina waktu ayeuna geus nepi ka karaton nagara bingah meuri kitu seurina kekeh we nyagan bereketek deui eta patih sanajan can dibere gaji homo lamun geus dibere gaji mah seurina teh 7 kali kitu ngaguru kadang-kadang gunung rugrug seurina dari patih eta sang wali sumping kapayunan raja nun maharaja aya pikir naon pangna kuring dicalukan ka dieu maharaja kaget anu taya papadana cing geura saurekeun aduh mahawal ceuk raja mata-mata kieu sabenerna pangna kaula nyalukan andika teh daya sanes kaula teh teu ngeunah sare dupi anu jadi marga lantaran ceuk ki wali ari anu jadi marga lantaran mah teu liat naon teh yen kaula teh teu ngeunah sare teh ye di tengah-tengah patamanan teh di jero aya nu bisada jeung matak geunjleung euneur ka karaton naon sababna mata karaget yang menjadi teh tapi ieu wali mah gerigreg hanteu kaget hanteu reuwas hanteu molotot hanteu peureum istuning sacara biasa manusia teu sieun teu wani hirupna di alam dunya salerosna maharaja di eta patamanan teh daya sanes pangna ganeng ka karaton teh memang aya naga 3 atawa orai gede 3 di jero taman terus orai di wae temangin nya atuh ieu raja teh teu kuat pikasirieun naha ieu disebut wali tapi bet nyebut orai kana eta soang teh geus rupa-rupa padahal raja mah pan geus hafal yen eta teh soang piraku maha wali ieu di jero patamanan aya orai piraku kabina-bina patih seuri deui wae sabab patih oge nyaho yen eta teh di jero taman teh soang naha disebut orai ku ieu wali pedah parowek beuneu teh mah atuh ieu sang raja nyarita he wali Allah make he andika nyarita kitu piraku di jero ieu patamanan aya orai kira-kira pisannya tapi eta wali teu rigreg-rigreg teu beureum-beureum acan beungeutna teu neung ludeung hanteu aya karingrang lamun ceuk dina katerangan agama Islam teh mah istiqomah waduh pancen ancen teu umut kalinuan teu gedagangina waduh beres kang cicing dina jalan anu lempeng sengeng anu taya papadana deui jangan sarapa kudu kuha eta raja nanya deui cing wali piraku pamadegan andika make jeung aya orai eta di jero patamanan kira-kira ceuk wali deui bisi teu percaya gerak-gerak gerak bongkar eta patamanan tetep iteh aya naga 3 raja bari seuri patih oge nyekekek deui wae malahan ayeuna mah aya rentena seurina teh ditamahan ku tina hitut ada patih teu nalaksa ke barakatak seuri brot hitut atuh ieu patih teh beureum beungeut teu keur mah geus beureum ti tadina beureum katanya era ku raja untung raja teu ngadengeun untung toh anu ngadengeun teu ukur si ewon sorangan nah kang
mangga Patih mangga Maharaja gera buka eta patamanan tetep cik kaula mah aya orai 3 kurang bongkar pasti barang brai teh dibuka si horeng si mana horeng amoeng rajana amoeng aya naon tah aya naon yakin eta soang anu 3 teh bet jadi orai atuh ieu raja ngoceak Patih oge ngajerit yen netelakeun eta soang teh jadi orai Hakara didinya eta raja jeung Patih diuk lir anak ka bapa. Aduh. Eta wali disemah didama-dama dipunjung didama-dama hapunten tina naon pihak kalapatan simkuring Kesuguhan teh takang. para wali atuh mangga ka wali mangga urang sami nampi jamuan ceuk wali kuring mah tara barang dahar. Atuh naha ieu wali teh bet saciduh metus sakecap nyata. Uluh. Nya terusna ieu raja guguru ka panita jeung ka wali teh. Uluh. Patih kaula teh sabenerna ayeuna madeg init ninggalkeun karaton mihape nagara mihape korsi mihape kawajiban mihape jeung sajabana ti eta kaula dek neruskeun lalampahan neangan ilmu. Banyak subhana kaula nuhun. Ceuk Patih ngomongna. Bade jengkar ka wali heula tanapi ka panita heula Gusti. Ceuk Patih. Nya kaula mah ti wali dek terus ka panita sabab yakin waspada aya di panita. Make kendaraan naon aya ieu? Saciduh metus sakecap nyata aya di wali. Sabab panita can nyahoun yen eta di jero balong teh aya soang naha disebutkeun aya soang 3. Jadi yakin panita mah waspada permana tinggal. Wali ayeuna nyaritakeun orai naha bet jadi orai atuh saciduh metus sakecap nyata ieu wali mah nyatana. Yakin seukeut pangucapna. Ari dukun teh ngan ukur komersil eta mah ngan ukur hayang seueuh beuteung ka eta tapi ieu mah lain dukun-dukun anu roba tapi ieu mah dukun anu aya di dieu di nagara baheula anu ayeuna mah henteu kitu. Dukun nu diceritakeun ayeuna ieu mah. Ieu mah nu dicaritakeun teh dukun baheula. Lain dukun ayeuna nu ayeuna mah balalagur taraki kitu uang.